Bismillahirrahmanirrahim. Wa ngalogat kitab Safinatun Najah anu katilu. Paslun alamatul bulugi. Paslun ari teh hiji pamisah antara nu atos sareng nu teu acan. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg. Salasun eta aya 3. Tamamu homsa asyarata sanatan tegasna kahiji sampurna umur 15 tahun. Bidakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Wal ikhtilamu jeung kadua ngimpen jima. Bidakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Litis insinina karana umur 8 tahun. Wal haidu sareng katiluna haid. Bil unsa di awe unggul litis insinina karena umur 8 tahun. Paslun ari teh hiji pamisah antara nu atos sareng nu teu acan surutu ijail hajari ari pirang-pirang syarat sahna susuci ku batu. Samaniatun eta 8 ayakuna tegasna kajian kabuktosan itu susuci ku batu teh bisa lasati ajarin eta ku 3 pirang-pirang batu. Wayan kajeng yang kadua narima beresinan mahalu tempat keluar najisna. Walaya jipa jeung ulah kaburu garing itu naon an najsu najisna. Walayan takila jeung ulah narima pindah itu najis dina tempat keluarna. Walaya tura jeung ulah datang alaikan itu najis naon akharu najis sejen. Walayu jawija jeung ulah ngaliwat itu najis sop hatahu kana gigir duburna jalma. Wa hasapatahu sareng kana hasapahna jalma tungtung dakar. Walayu siba jeung ulah kena kana itu najis naon maun cai. Wa antakuna jeung kabuktosa naon alah jaru pirang-pirang batuna tohirotan eta anu suci. Wallahu a'lam. Mangke diteraskeun kana paslun purudul wudu'i.